lah. Sisiniran we namanya ah. Ieu ngadang-ngadengekeun sok we sisiniran kumaha. Tarika nya sisiniran. Sisiniran mah tuh. Teu kanu barudak baheula mah. Tah ka kota kaleuwi panjang. Nya. Tah mau dipadu di Jatayu. Kasia aing teu hayang tina Budung Bau domba jalu. Ka kota arek dirongsen. Koyo keur ubar jam medud. Kasia aing geus bosen sung kayo jam susurayud. Tarika. Tak kokak buah tak kekok. Kini-kini aruratan. Barudak ulah carek cok nini keur nunutan. Piring pisin diragaji. Aduh kan itu mak ieu. Corenak di kalapaan. Cing tarik. Abdi isin ku paraji cina gaduh putra teu bapaan. Wah eta. Segala bisa nih eta Ari kana ieu mah urang Mane mobil bisa naon. Jadi mah teu bisa sindiran euy. Kalau leluhur urang gitu. Tengatkeun. Ieu geusnya. Kini-kini kuang-kuang. Katinihan ku korek api. Ini hese udang ditinihan ku aki-aki. Kurang ajar. Anak geus atuh. Ieu bade sakit saeutik, ieu mah sakit nah. Bisa na hiji eta. Kan aya. Udah ieu bisa. Harupna kalau kene bisa. Eta teh ade kieu we Gus. aya roda ditanyakan teh geuning. Ih, ieu roda tanyakan kumaha? Roda ditanyakan teh kumaha? Eta mah eta teuing. Cing tarik tuh. Nah, tadi tuh mah ieu. Ono eta mah. Cok. Kumaha? Ieu teuing gitu. Roda tanyakan kumaha roda tanyakan teh? Aya roda ditanyakan katingang ku bangbung jengkol ayarana boboakan katingang ku hulu kokol. Aduh, pintar sekali. Tuh, cenah abah ngadengekeun dieu wayang kumaha? Kamen. Aya listrik di masjid ini. Nah, aya listrik kumaha di masjid? Sing tarik asuka Aya listrik di masjid. Sugana ya milik mah. Caangna ka pabrik Cina. Aduh. Aya istri jangkung alit amangna teh dilancingan. Beli celana. Karana otas dah. Kakokak buah takekok. Kini-kini aruratan. Barudak ulah carek cok nini keur nunutan. Pintar bieu ya. Jeung eta ujang kumaha tah? Dari eta mah hurung. Ieu mah can bisa euy. Can bisa. Kudu bisa. Bah enak naonon bah. Eta naon teh apa maksudnya? Iya deh. Ngadenge ieu we wayangan kumaha. Hari eta mah lamun urang-urang kana simbol mah hari wayang mah kudu. Sok ngadalang we anak ama kakawen anak. Siap. Kawen. Sok. Ngadalang anak. Ngadalang we. Tuh, 2, 3. Aduh, kamana wae micin teh. Sok. 1, 2, 3. Kita kawen mah nya ieu. Nya sok. Lamun urang resep jang kana keseniannya. Nya sok kesenian. Kesenian baheula, kolot baheula. Ngara ieu ngara enakeun. Ari eta teh wayang teh simbolna nganu siloka. Gedong-gedong kali sambung pagulingan. Tah. Beri ieu. Banyak, ini sok atuh, sok beri ieu. Nah, eta Sok. Iya tuh asup pananganna Agus. Ini ieu atuh sang. Asup ka kolong pananganna Agus tah. Tuh. Iya nu ieu eta. Ieu eta. Asupkeun pananganna. Tuh. Tah kodok ieu nalungeunna sok. Bae joget. Ieu. Sok. Ieu. Iya, Eta hulu na balegeun atuh. puter kan itu bah. Dah gitu. Astaga. Canda kawan lagi.
kakawen heula atuh tong kedatang Sok wayang. bagus ieu na bari ieu. Sok Agus kakawen Bobby itu tuh kan wayang. Tak kieu tah. Bae ieu tah tahun na motor. Bangting ting tang. Sok bro. Nah ieu. Oh, satu. dan can biji wayang. Can bijil wayang can biji kakawen wayang, heula. Can biji bae. Tuh, coba aya atuh aya ieu nya. Tuh. Kesenian mah. Satu. Alhamdulillah. Oh, kalmela. Can biji wayangnya. Kakawen heula can bijil wayang. Sok 1 2 3. Gedong dur kali sambung Goblok, ya. paguringan. Wur. Ya pagulingan. Itu Bang. Patetetan samya murag. Aduh, sami. Ya murag. Ya. Balimbing. Oh. Lan jeruk manis. Lan jeruk manis. Gentruk galur kapungkur mapai raratan baheula ti wancun mustari dengan mangsa nu sampurna. Nuh, Kacarios disalabetan karato nagara Astina. itu aya Sasatna guru panawasan kurawanya teh kasepuhan Marsi Kumayana teh damang walas. Nyebutkeun dia para Kurawa. Nu disasepuhannya teh kursi Bisma Nur Sasana Sudana Citra Yuda Citra Somata Citra Allah teu kauwuh di Patikarna. Gonerangan di kaya kasepuhan leuwih keudeung arta pertela. Asep Aswatama Timalan Ulun Pangasa. kemana sudah. Oh, itu indung maneh Aswatama naremongan deui. tah Boa-boa nu rek nyabut nyawa ama. Hiji dipinanggihkeun jeung poe akhir. Anu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana. Barang sasauran kitu Rasikumayana. Atuh ya Aswatama nuju mangkon saperatane pun makhluk kumelayang digeniwiati eta utusan Mah Prabu Sang Hyang Purbawisesa. Kita nyulik pamanda si Komayana ti nagara Astina. Unerangan dika. Ait atuh ieu rehekna para Kurawa sadayana. Oge sigera Purna Dewa. cek dong Oge sigera Purna Dewa. Dur sasana ngajentul ulah dianggap tunggul ngajuga ulah dianggap arca ngajuga ulah dianggap cani. Sadayana para Kurawa pamurisat ciga hurang sagetrakan anu ngaler anu ngidul anu ngulon kitu kaayaanana. Kantun Rasikumayana anu mangkon ku Aswatama. Wah daya jalan bintang ti kudu disabet ku kaula. Pinastiang tumampara. Ya Senopati Jagalpati ngajamak ieu Rasikumayana anu nuju pangkon ku Aswatama. Tenan dihanjuang siang para tinyoko tinggalkeun mangsana datang sampeur deui kacarios di marga Sopana. Marga. Marga eta jalan Sopana. Sopana alas pringganing acala. Sang Nalendra Kesna Arjuna Gatot Kaca. bah Teka kantun para pawongan Semar Sapala Putra. Maksad ngalayan kasepuhan guru panawasan Kurawa. Kitu kayanana. Barangnya eta Ecanira. Ecan Suraos nira saperatane. Aya nu munutulun ti awang-awang. Sasatna nyaeta Rasikumayana anu dijuli pangkon ku Aswatama. Anu mudag-mudag galangkang. Sarirana tina alit janten leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana. Kitu kaayaanana ieu di nagara Sokalima. Ya, itu jang